Oh, ya, alhamdulillah teh kita rendah kieu. Langit ceraang kieu. Jika menang nu ngechat teh, anyar ngechat itu langit teh deh. Ceraang kieu geunangan. Aduh. Kebon ngaleukir ada. Asa kaingatan. Pegawai haji pan nu anyar ka si bewok ka mana si bewok. Katemong-temong sih teh ka mana sih. Tah lah kitu we. Nang si bewok ah. Bewok. Itu. Itu yang sebebal teh jangan teh keket ah. Yo ini si keket teh serah sare dia aduh ini sebelah iyo melang Gan. Sok marowas kaji nah haon teh. Naon gan? Lain ke situ beres kamari teh. Beres eta mah gan. Barudak kamari di akutan. Al teh beres mah. An aya keneh hidi teh pitugaseun teh. Naon tah? Tah pan kamari nu datang ka ieu teh. Ka Pak Haji teh gawe anyar nyata. Wayahna pangjejehkeun urang ka kebun haji nu can beres teh nu kamari meureunnan. Siap. Di mana ini jelema kan? Aya di ditu di saung. Sok. Dipere para piknik can poho di kebun haji teh. Kan kadang kita meureunnan panganterankeun. Meureun jam 10-an paling meureunnan nya. Bulet jam 3 meureunnan. Wayahna we teh panganterankeun. Asa haji mah da loba cabakeun geuning-geuning di ditu. Atur kitu mah. Anak berangkat lah, Ji. Assalamualaikum atuh ka haji ah. Haji. Ayo. Dah, aing ngageuingkeun jawara kareueung. Mending korek ngahakan kitu ka aing oge dah. Ari si haji kalakuan ku teu balik bener ieu mah ya. Ditah neang nu gawe nya mana nu gawe nah teh. Da ieu mah jelema apa nangka teh. Me buleud kieu. Urang euy. Aya naon, Kang? Diuk sing bener diuk. Mana nu arek gawe di kebon agan teh? Muhun, Kang. Saha ngaran? Tarmin. Oh, Tahrim. Sanes abdi mah Tarmin nami mah, Kang. Cuk nya teh. Jauh cuk si agan teh cenah tadi. Sanes Tarmin abdi mah. Enak ku dewek di jajapeun mereka kebona. Siap-siapnya. Sumuhun mangga. Da pangenong di ditu pasti daya saung itu gunaheun. Mangga. Di daguan buru-burunya. Daguan di luar. Dibawa ka mana deui atuh sim kuring ieu teh? Geus ti ditu titah ka dieu, ti dieu titah ieu. Maha we mangke we.
Tos Kang. Terus beres. Muhun. Kuhun tialen. Ya tos lengkap ieu teh. Oh, sabab jauh. Muhun. Capek bolak-balikna. Iya. Atuh itu lupa teh. Nah, guru. Mangga atuh ti payun Kang. Ampun, kos entog anak-anakan di. Teh kebun haji hungkul teh. Yo deui, kebun awina. Nyupat lega kieu. Oh, atuh. Mata teh kepagawean kabeh nih ya tuh. Capek nama orang diuklah, istirahat lah. Muhun mangga Yuk, 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 Kang. yuk. Iya, abe warakeun ieu samemeh nepi ka lokasi teh nya. Muhun Kang. Mun da dewek sieun kena disalahkeun. Boh ku agan, boh ku keluarga ti dinya. Jadi di kebon haji teh loba kamari ge nu garawe teh ngan barabang. Dan arek dihakan mau. Nu arek ditumpakan hileud. Pokona mah di kebon haji teh. Tah kira-kirana tidinya sanggup moal. Hari akang nyingsieunan teh ka bina-bina. Lain nyingsieunan. Pan pupuh meureunana dek teh geus lilanya gawe jeung haji teh. Muhun Tah Kang. kamari ge lain eueuh nu gawe teh loba. Ngan bararabang teu karuateun. Da kusabab di beberik jin cenah. Ceuk anu geus ieu mah. Anu leres Kang. Bener pisan. Eta teh naon age molan teh? Cukang ieu teh. Oh, sugan teh kejo. Ayo hiji tah, Manes. kaburuburit. Mangga. Lebih keneh teh Kang. Lah hayu tuturkeun we. Nah, ieu teh arek dipikeun ka kebon teh ku jauh-jauh teuing. Lah lawa we kumaha teh. Tuh, itu saungna. Nuhun Kang. Ieu kebona ieu. Yuk. Tah, ieu kebon agan teh. Tuh, belah ditu mah tuh, can dicacar. Tah, komodin lubak. Cacareun keneh eta teh. Sumuhun Kang. Ngan keamanatan ya teh agan teh. Nuhun. Karek tadi teh. Ai masalah dahar mah isukna jam 10. Burit meureunna jam 3 tah. Dianteran. Tah ayeuna mah bisi arek sare-sare ti dieu. Nya meureunna sieun ieu ti dieu. Arek ka saung nu tadi teu naon eta mah. Sumuhun Kang. Nya meureunna bisi lapar keur ayeuna mah. Tuh sampeu loba. Beuleum di dieu teh da aya nu eta urutna. Heuh aing mah moal bisa lila nya eta kusabab lu bapa gawean. Aya mah keur ye. Mangga. Heeh, wayahna ti dieu we heula we nya. Mangga. Oh iya geuning tempat haji teh sakitu ti iseunana. Pantesan kamari nu garawena kalalabur. Nah bener di dieu teh aya anak jin. Naon eta? Anak manusia. Sia. Pokokna mah tong hilap Kang Baraya BSS sadayana. Facebookna diikuti, TikTokna di follow, YouTube-na di subscribe. Kumaha barudak? Wow. Oke.